aya nu kitu ditanya hayang naon hayang beunghar eta naon da eueuh nu hayang miskin jelema sugan ustad mah teh hayangan beunghar gagabah hayang sarua teu ngan pedah aya nu hayang bari lieur aya nu hayang bari tenang gitu ari model sim kuring mah jelemana tenang teh ngukur kana kaayaan nuturkeun we ya dina ilmu tasawuf dijelaskeun para ibu para bapak salah sahiji tokoh torekat Saziliyah teh Imam Abul Hasan As-Sazili anu bacaan wiridna la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin bacaan wiridna eta ya, bacaan torekatna eta teh bumina jiga istana nepi ka tukang nyemir senalna hiji pembantu teh tukang ngelap korsina hiji tukang nyadiakeun cai hiji tukang nyadiakeun eut hiji tukang nyadiakeun tuang hiji sakabeh tukang nyetrika hiji sadayana pembantu jadi bisa dibayangkan pembantuna sabariji angwanana leuwih hebat tinimbang raja gagah mun ayeuna mah jika gubernur lah gitulah make ajudan ka mana teh padahal eta teh ulama besar ditaros ku muridna mama ari mama teh ulama ahli tasawuf nu dimulyakeun ku sararea kutubul kutub mata kurang nyebatna ka Abul Hasan As-Sazili kutubur robani karena kutub torekat itu tapi kunon mama eta angguan saya ting gitu dijawab ku anjeunna hei murid saestuna ieu baju kaula ngomong anak goniyun la tarhamuni kunaon kuring make baju alus ieu baju supaya ngomong dewek teh beunghar entong mika melang ka kuring tong mikanya ka kuring beunghar ieu mah teu kudu dibarere tenang kitu cenah saudara Abul Hasan Sadili mama kunaon make mobil teh hade-hade ting eta mobil teh ngomong dewek mah beunghar montong di palikiran ku mararane bayangkeun eta ulama besar tapi sabalikna lamun make baju butut make kendaraan butut make pakaian butut eta pakaian teh ngomong anak fakirun kuring teh jelema balangsa patar hamuni aduh barere sodako kusarada eta anu jadi masalah baheula mah tapi anu jadi balik lamun make mobil alus eta teh mentaan hayang gede ayeuna jadi balik dia anu waduh Ustad kunaon teu make motor waduh make motor mah gocap kamari ge ayeuna naon kana mobil ayeuna mah kana mobil kumaha rada lumayan gope kana mobil mah waduh belaan nyewa mobil pan ameh naik jadi gope durut mah jadi 50.000 kamari ge soal ayeuna mah jadi kitu jadi ngaco ayeuna mah make mobil gagah teh ameh mahal ai baheula mah gagah teh ameh teu dibere duit ayeuna mah gagah teh ameh digede duit coba geus tibalik memang ayeuna mah segala rupa nanti balik kana lah urusan batur ya batur anu penting urang mah sing ikhlas para bapak ari di dieu lamun pangajian kosong atau pinuh kosong naon masalahna teh mangke kosong teu hayang ngaji nyewa ka kiai atawa eueuh cikopi di masjid nu mana teh nu bener coba lain nyewa ka kiai nya lainnya tapi kade kiai mah kadang-kadang sok boga perasaan nyewa teh jadi kiai mah kade sing bisa ngajaga perasaan kiai urang mah teu nyewa ka kiai nya teu ngaji teh teu ngaji bae boga kiai mah sok boga rasa ieu teh jelema teh ka mana eueuh ngaraji berarti ngebaeun ka urang mah tak sing bisa ngajaga perasaan kiai daratang we sok nalangsa teh
teh jelema teh kumaha sugan geus teu butuheun ka urang kiai teh sok kitu pikiranana. Ya teh sugan geus teu barutuheun ka urang, meureun ngarewaeun ka urang, urang mah rek pinah we teu lemur ieu da geus teu barutuheun di dieu mah. Teh kadang-kadang teu sadar mah pan kitu mikir teh. Da jelema teh ning hare-hare aya pengajian teu daratang, sabarodo we meureun geus teu barutuheun. Nah padahal mah para bapak teh lain ngewa ka kiai nya. Lain teu butuh nya. Tapi ku sabab teu hayang. Teu hayang we, biasa we gitu. Biasa. Nyaho aya pengajian tapi biasa we nah hate. Tangke masing barisa ngajaga perasaan, ya. Geus maot mah pasti digotong mah ku sadeui. Ngan kiai ge ngagotong ge bari diciwitan. Ngamandian ge bari eta tah. Si kiai teh kaingan. Maneh tak kamari mah kaing belegu we. Nah. Ciwitan we lah. Bari dimandian teh bari ciwit, bari jiwir. Ya sia bedegong. Jaga perasaan kiai, tapi nusa benerna dinten ayeuna dakwah teh gampang, dinten ayeuna teh panggampang-gampangna dakwah teu susah, ngan anu dakwahna dinten ayeuna memang teu kumplit. Dakwah teh aya 3, hiji dakwah ku tanaga, kadua dakwah ku harta, katilu dakwah ku ilmu. Jadi dinten ayeuna dakwah teh gagalna ku harta. Naon masalahna jelema armung ka masjid eueuh nu bisa ngajamin yen ti masjid teh balik bisa mawa sarimi, balik bisa mawa kopi, balik bisa boga beas teh eueuh nu ngajamin eta. Saha nu ngajaminna? Jelema beunghar. Jadi ari kiai mah teu salah, bener kiai mah kitu we cocorowokan ngajak. Naon buktina? Apal tahlil. Aya tahlil anu kurang jelema? Nepi ka aya tahlil 2 poe diperekeun ban kudu boga tahlil. Pak Ustad perek we naon soak abdi teu kiat. Waduh. Tahlil kuat diperekeun, soak abdi geus teu kuat aduh. Engkeun we 7na we aya deui teh. Enak kumaha aduh teu kiat. Ya jami teh lain beuki beak beuki dieu teh karaka beuki ngalobaan. Watak anu tahlil mah nu katahlilan ya, nu kamaotan lain maca la ilaha illallah manehna mah ngitung hulu we di dapur. 1 2 tambahan 10. Aduh, 10 deui. Lumayan teh ya. Aya geuninganan gampang. Aya sarimi wae daraek ngariung. Berarti mudah, murah dakwah we ayeuna teh. Kafir jelema Islam diajak kafir ku sarimi daekeun. Piraku diajak ka masjid ku sarimi make embung. Wah atuh mun kitu mangajina teu ikhlas, rek iraha ikhlasna tuh. Keunai cicing di imah teu ibadah teu ikhlas, datang ka masjid ibadah teu ikhlas, mending teu ikhlas ge di masjid. Tinimang teu ikhlas bari di imah. Jeung ulah disangka eta jalma teu ikhlas, salah. Lamun urang nganggap jelema datang tahlil, jelema datang ngaji gara-gara dibere sarimi 2 terus teu ikhlas, salah. Ikhlas eta jelema. Ikhlas. Sok tanya ku urang. Pak, mangga sarimi canak ngan pahala di akhirat teu aya. Daekeun nyokot mah. Moal. Wah, kakak patuh euy. Masa di aing mah. Beunai tah cokot di sarimi mah akhirat urang mah. Henteu ulah gagabah pisan. Make jeung datu ikhlas sama dibere sarimi. Sok coba omongkeun kitu. Mangga sarimi 2 canak euy ku Bapak. Tapi pahala di akhirat mah teu aya teu gaduhnya, da teu ikhlas. Moal dicokot tah sarimi moal. Dah gagabah aing maca Yasin bebeakan. Beak pahala. Jadi ikhlas. Ulah sok salah. Ari jelema anu bodoh dibere sarimi 2 disebut teu ikhlas. Ari kiai nu pinter dibere 50.000 disebut ikhlas. Jadi artinya lain eta. Ya, sim kuring mun ngaji dibere duit. Terus eta sim kuring disarbut teu ikhlas teh ku sararea. Pan teu ning teu waranian. Da eta mah ustad teu ikhlas eta teh gocap teh mun balik teh. Gocap mah matak ngajina getol ada amplop manehna mah teu ikhlas. Tapi mun diomongkeun gitu ka ustadna cokot deui sia duit. Moal aing mah.
sama kumaha ya amal pahala aing akhirat make kudu 50.000 moal dijual 50.000 aing akhirat eta mah bubuhan maneh merena ikhlasnya teh ge dicokot teh mun ngomong kitu mah moal ulah gagabah nya henteu ulah sok ngurus eta mah urusan Gusti Allah nu penting mah jelema daek ibadah halus masalah sarimi heuteun nanaon dah kewajiban nu beunghar mereka nu ripu kewajiban nu beunghar jadi tinggal ayeuna teh kumaha carana nu beunghar daek milu dakwah ustad dukung yo ustad ceramahna geus hade ustad mah ngajina kurang kumaha kaluaran pasantren ngaji kurang kumaha kaharti tapi ai beuteungna lapar pan teu ngarti we anger eta ustad hade kadenge teh aduh aing mah boro-boro mikiran ustad hade euy ieu beuteung ieu beuri pan mah bener rek ustad sakumaha hadena ge ai beuteungna laparna sebere dahar can ya atuh mah bener meureun ka irah ge ya ngaji mah bener nepi ka irah ge can bere dahar mah atuh paingan beuki dieu teh beuki teu puguh jelema ieu atuh teu puguh bere dahar heula geus bere dahar mah paling baralik ngaji mah engke da ngaji mah mingguan ge aya deui teh kudu riweuh da urang mah osok ngadengekeun ngaji mah na radio ngaji dina TV ngaji urang mah tukang ngaji na speaker ngaji ngan beda ngajina tara nembokeun jiga batur mah ka masjid teh mah yang katangar urang mah di jero kamar we bari gogoleran pan sarua kadenge ikhlas urang mah teu ria ku batur hade diomongkeun teh ka maneh we bisi maneh salah sangka sia mah geus boga amal teh sakitu patut di kamar dibeja-beja deh. Urang mah moal dibeja-beja ka baturna maneh bisi anu nanyakeun. Eo ngabejaane ka maneh nya. Ulah nyangka urang terang ngaji, da urang teh bisi batur nanyakeun pangjawabkeun. Urang bisi ya. Itu biasa mun jelema ikhlas mah kitu. Saya matara di imah we, mun ibadah teh khusyuk di imah mah geunah. Itu loba pikiran gitu ka dia eueuh pi omongeun ya memang eueuh pi omongeun eueuh kahadean jeung imam rek kahadean jeung saha ari gawe jeung batur mah urang kahadean aya pi omongeun pi omongeunna siri hampura kahadeanana jadi pahala beres ari siri hampura jadi pahala teh pahala aya jelema amekeun abdi mah boga tatangga ngan ngewaeun we ka abdi teh saumur-umur abdi teh pinah we kitu teh eta lemur pinah we cing teh terus mun pinah ustad kumaha engke panggih deui jeung nu ngewaeun ditu hor nah aya we nyo aya nu ngewaeun mah tuh hor lamun ka urang eueuh nu ngewaeun urang teh moal bisa ibadah sabar urang teh moal bisa ibadah hampuraan urang teh moal bisa ibadah lemah lembut urang teh moal bisa ibadah ridho hate pan eta tah naon gunana sabarna ajaran Islam didinya waktu aya nu nyarekan waktu aya nu geuleuheun waktu aya nu nyiduhan waktu aya nu mitnah Islam kaluar Islamna sabar teu eta Islam eta dasar jelema Islam dicarekan teh tenang we manehna mah sabar Islam nu boga sabar palebah aya nu ngewaeun wah langsung tebogeun sabar can Islam da tebogeun sabar we amak dendam tengah hampura can Islam da Islam hampuraan jadi urang teh ibadah teh yang make nu mana tuh jadi keur Islam mah eueuh nu teu jadi ibadah aya jelema ngewaeun urangna sabar pahala aya jelema nu nyarekan urangna sabar pahala urang menang musibah cocoba sabar pahala urang menang takdir katang Tuhan ridho pahala naon rugina keur urang teu rugi malah nu seueur pahala teh sebenarnya mah tidinya dai pahala tina nu hade-hade mah rada hese da urang ge sok milu butuh ka nu hade mah urang teh pahala mah teu nu mika ngewa gede pahalana teu nu mika ngewa mah ari pahala tinu resepkeun mah teu pati sim kuring ge loba nu resepkeun ada teu pati jadi pahala nu resepkeun mah rek naon jadi pahalana urang rek bageur ka manehna leuwih balager ka urang sok di mana ya ustad sok bageur tara jarang burak bere ustad di bere ya
alasan mah boga udah loba ting bereunana coba lamun ustad kudu bara bere ieu jamaah sakieu bereun jamaah atuh nomok jadi narimaan we sieuneun ustad ge sieuneun palebah barang bere mikir heula rek ngumumkeun di masjid para ibu bilih nu teu gaduh beas mangga dongkap ka abdi pan teu jadi ngomong lagi sieun hanas diumumkeun isukan teh ngabring berutuh beas kumaha merena padahal mah nya da jelema teh baru ka otaknya moal deur we diomongkeun kitu teh moal sim kuring ngumumkeun di dieu kamari mah lah-lahan we ieu mah Gusti la haula we para ibu pilih nu teu gaduh beas pilih nu gaduh bayaran hutang 100.000 ka handap mah dongkap we ka dieu insyaallah ku abdi dibantosan alhamdulillah tika teh nu datang duh salamet Gusti coba mun datang soak euy bon salamet engke marek dirada ditaikeun urang umumkeun deui 150.000 ka handap ya eueuh nu datang balager nya boga ka era pan jelema teh jadi jelema teh garaduh ka urangna sok kaburu kasieunna ku setan teh entong sia wah engke bener ratang ka maneh ka imah era maneh mun teu bisa mere setan halangan era jeung nyaah tah ya urang mah nyaah mah nomor 1 era mah nomor 2 da sakumaha beunghar aya nu mere mah urang milu ngantri eta teh boga ka era teh geus mah beunghar koret palebah dibere panglebogna pusing na batur aing ampun ya di ka mana teh ya Gusti Allah teh ka urang ngabagi 2 nu kahiji saur Gusti Allah gawe maneh lamun geus gawe engke ku kami dibere dahar nah kanu hiji deui mah jang cicing di dieu cicing engke dibere bagian urang rek nyokot nu mana gawe engke dibayar cicing engke dibere bagian rek milih nu mana pilih urang rek milih gawe engke digaji rek milih cicing engke dibere bagian lapar dibere dahar pokona mah tenang we butuh duit gering di ka rumah sakitkeun cicing we di dieu ngantong ka mana ari ieu mah gawe geus gawe engke dibayar kumaha maneh we urusan geus gawe mah dibayar urang rek milih nu mana milih gawe bari dibayar nah emang eta dipilih sararea urang mah resep ripuh ya resep ripuh kajeun teuing macul tapi menang duit geus menang duit terus menang belut geus menang belut terus menang pahala ngabiayaan keluarga di akhirat nah kitu hayang teh kajeun teuing macul ge ripuh urang mah mendingan loba beas bari jeung lapar terus-terusan kena eta jelema nu belah kenca ta milihna ka Gusti Allah di dunia hayang senang di akhirat ge hayang senang jadi kudu di dunia heula pokona mah Gusti lamun di dunia senang abdi di akhirat hoyong senang kumaha lamun di dunia ripuh tapi di akhirat senang moal waka Gusti abdi moal waka kajeun di dunia senang heula we kene gampang ge akhirat mah dipikiran deui mung penting mah dunia senang akhirat mah ge dipikiran deui ge penting mah yang senang heula di dunia teh pan kitu rata-rata pokona mah nu penting mah dunia heula we ke akhirat mah ge da panjang kene akhirat mah mikirna kudu panjang urusan akhirat mah ieu mah dunia heula we nu penting mah ieu haram teh kira-kira pan tong waka ngomong-ngomong haram halal ieu mah pan dunia heula we nu penting mah engke akhirat mah ge sagedeung deui jelema mah hayang di dunia senang akhirat senang tapi senangna teh hayang ku ripuh tah ieu anehna teh sabenerna pang aneh-anehna jelema anu hayang ripuh ku senang hayang senang ku ripuh aneh tapi jelema sadunya teh milih eta aya nusur Gusti Allah cicing anjeun bareng jeung kami engke dibere bagian ku kami Gusti pan abdi teh engke lapar teu gaduh beas tenang tong make kudu boga beas moal dibere lapar maneh mah Gusti pan bener abdi teh engke boga pangabutuh tenang moal ingat kana pangabutuh maneh mah Gusti pan abdi teh hoyong jalan-jalan juga batur senang-senang ka Jakarta tenang kayak ditinggalikeun kebahagiaan akhirat saeutik ke poho segala rupa mah ieu nu disimpen di belah katuhu kismati menang bagian di Gusti Allah rek urang rek pilih nu mana
rek milih cicing bari dijamin ku Allah, rek milih buar biur usaha bari dibayar ku Gusti Allah. Rek milih nu mana? Ya tak dimilih nu usaha sok rek milih nu mana? Milih nu cicing. Hak lama rek milih nu cicing teu mimiti isukan ya, teu mimiti isukan. Sawah jual. Kebon jual. Duitna bikeun ka masjid, jieunkeun madrasah, jieunkeun pasantren. Urang kumaha entong mikiran dahar, tong mikiran naon, kabeh jual asup ka kamar cicing. Subhanallah, subhanallah. Jeletit lapar, henteu wareg subhanallah, subhanallah wareg. Kuat mah. Ada teu dipigawe mah teh. Eta kitu. Kitu tah nu dijamin ku Gusti Allah. Tapi urang pan ali milih eta sieun. Sieun teu kuat. Padahal pasti ku dijamin nu ieu mah. Nu ieu mah ripuh nu ieu mah. Tapi araliman. Termasuk sim kuring ge aliman. Ieu aliman. Cicing kitu mah mungan angere culang cileung. Tapi keur diajar lalaunan. Diajar lalaunan. Tapi anggernya nyata sok rada ripuh ya. Aya sahur teu kuat palebah. Sim kuring kadang-kadang puasa leuwih getol ti batur kadang-kadang. Tapi sahur tara tapi palebah buka pan ngahabek keneh. Ari pura-purana geus kuat moal buka ieu merek cai we sagelas. Palebah deur mah ningali kadaharan teu kuat ngahabek we. Anger we. Ngahabek deui. Can bisa ku kadaangan we masih kena eleh. Boro-boro nyaritakeun setan malah. Ku kadaharan ge eleh urang teh. Bisa teu ningali kadaharan tong hayang bisa teu? Nyata eleh ku kadaharan ge. Eleh kumaha urang nyaritakeun setan salupa ningali ku kadaharan we kaganggu. Mandi nepi ka bebeakan kitu sararea neangan kadaharan, hayang senang, hayang segala rupa. Tapi keanehan jelema, loba jelema nu neangan senang, tapi hasilna teh lain senang, karah karib ripuh. Apal kamari rek lebaran aya nu arulin ka mana? Ka Palabuhan. Aya nu ulin ka mana? Ka Cirata. Aya nu ka mana deui? Urang dieu ka mana urang dieu? Ka Cirata. Hayang naon teh? Hah? Hayang senang nepi ka itu teh. Senang teh nepi ka itu teh? Panasnya? Balikna geunah? Henteu deui. Heuji nu diteangan teh naon atuh ka itu? Ai sakadar hayang ripuh mah kunaon teu cicing di dieu, lulumpatan di kamar. Oh pengalaman. Ya perhatikan ya Bu, Pak. Ya. Sim kuring mere beja ya. Lamun hayang senang nya hirup teh kudu jadi jelema senang. Bisa teu ibu jadi jelema senang? Bisa. Sapoe mah bisa. Perhatikan. Lamun rek ulin ka itu ka taman mini mawa duit sing loba 3 juta sapoe kudu beak insyaallah senang 3 juta na pesak ulah nyeun leupeut ulah nyeun gorengan ulah mekel cai mobil nyewa 3 juta na pesak palebah hayang ngompol toel supir pir kasih sih heula hayang ngompol ulah ngompol mayar 1000 tong 1000 bayar 5000 jelema beungar ulah 1000 mah jelema miskin. Pan urang mah keur senang. Ya ngabejaan ya. Indit na ge make supir nyewa mobil sapoe mah 500.000 teu naon. Hayang jadi jelema senang hayang ngasaan tong dipikiran gade. Asup ka WC 5.000. Tah 5.000 ngompol 5.000. Nah, apa ageng-ageng ting jelema beungar. Sabah cerita. Datang ke jalan lapar, ber mengkol restoran. Anu kumaha Pak, nupang mahalna restoran. Anu samangkokna 150.000. Bos. 150.000 samangkok dahar urang. Tong loba pikiran. Cai na ge 15.000 teu nanaon. Bayar 300.000 dua. Bayar. Geus beak sabaraha duit? 305.000 jeung ngompol. Nepi ka itu oh kitu. Gagah. Jelema beunghar tah.
bener beunghar urang sapoe aya anu bayar cai nawaran cai aqua nu kuduna 1.500 jual 10.000 beli tong nawar jelema beunghar tah engke geus balik ka imah duit bea kakarek ripuh deui teu naon da geus ngasaan senangna oh genah geuning jadi jelema senang teh cai 15.000 ge teu kudu ripuh bayar daang oge 150.000 teu kudu loba pikiran bayar ari jelema ripuh mah lain kitu ongko hayang senang-senang tapi ngadon ripuh bade ka mana ieu teh bade ameng ka Taman Mini tipe sapeuting teu hees nyieun leupeut nyieun timel nyieun gorengan cai mekel di itu masuk mahal ngaganong cai aing mah datang ka jalan tong ngompol di dinya kudu mayar dinya mah aqua dibekal ngompolna aqua datang ke Taman Mini batur asup ya ngadon ngampar na trotoar balake cerakan ngadaang timel cek urang Jakarta ya gemel di mana datang sakieu atuh urang teh teu jadi jelema senang teh ngere balangsak kene geus tong init-initan aku batur gitu mah jadi sinyaan sapoe gagah sapoe mah duit loba duit ketong wana naon tah urang teh geus ngasaan kumaha rasana jadi jelema beunghar kitu jelema beunghar teh bisa acan jadi jelema beunghar acan entong makan tong hayang jadi jelema beunghar teh samarugkeuna dahar we samangkok 10.000 nangin balik jadi ribu deh teu naon balik mah dasana ge jelema ribu urang mah balik di ka asal tamah ribu teu naon tamah ribu ge ya makana ari urang ieu sakabehna jelema ripuh jelema senang itu jelema miskin jelema beunghar nu bener miskin beunghar boga modal henteu ieu hirup teh arek arusaha moal gaduh modal teu aya jadi butuh modal sabaraha ewang urang dieu bisi butuh modal bisi butuh modal aya nu rek ngabodalan adi duit mah 40 juta aya ngan butuh panon sabelah cenah kan panon sabelah bae atuh aya moal geus atuh eta pake panonna pake jadi sarua buka 40 juta erek panonna dibikeun boga duit 40 juta erek panonna anger seolah-olah boga duit 40 juta rek mana mending panon we anger aya nama aku boga panon 2 teh 40 ke 80 juta jadi urang teh ka mana teh mau duit sabaraha lamun arek diduitkeun ieu karieu ka itu pikeun duitna urang babawa na pesak lamun moal dibawa na pesak tuna we panonna di dieu ieu teh mau sabaraha 40 juta samaruk murah ieu teh ulah ngomong-ngomong teu boga modal ieu ieu teh modal unggul jadi boga panon 2 teh sabarahaeun ya 80 juta pura anu maok di jalan 80 juta urang ini hek dihareup dituna lagi 80 jutaannya samaruk gagabah pisan bisi kurang keneh bisi rek dijual di naon aya laku laku ginjal jantung nu butuheun ginjal teh ayeuna ginjal sabelah teh ginjal di operasi ginjal teh jeung ginjalna di Cina teh 300 juta hayang ganti ginjal urang teh boga 2 tah ginjal berarti 80 juta laku sabelah lah hiji nya bisa rek dijual eta ginjal jual keteng jadi itu mahal itu modal urang teh gede batur ge nu boga duit hayang nu kieu urang mah teu kudu boga duit geus boga nu kieu geunah sehat tinggal dijaga ku urang geus kurang kumaha urang teh geus urang teh ripuh ceuk saha ceuk batur ulah ceuk urang ripuh teh da urang mah teu ripuh para ibu senang naon ripuhna para bapak teu tinggal diripuh naon ripuhna nu nagih hutang kadang-kadang datang ge henteu suka nu nagih teh ti isuk tiap jam ngan nagih henteu senang urang teh ieu teh senang kunaon urang mah ge senang karena urang mah ripuhna geus tiba heula bakal karasa ripuh lamun jelema senang ayeuna ngadadak miskin
jelema mobilna 10 beak mobilna 10 langsung ripuh tah ari urang mah teu boga mobil geus tiba heula jadi sok coba di dieu tah jicing tah jelema beunghar beak mobil 10 urang ge diuk di dieu teu boga mobil hiji-hiji acan kira-kira senang mana hah nu senang urang atau eta aduh abdi mah ripuh Pak Ustad kunaon mobil CF 10 aya ceuk urang kumaha abdi mah kan tenan langsung tiripuh teu pernah boga mobil tiba heula kitu henteu urang malah kan nyebut alhamdulillahnya aduh karunya euy naon sah karunya si anu eta boga mobil 10 nepi ka beakna watir saya mah gagah eta urang make bisa watir kana beunghar edi eta Mang Obon make bisa kitu Ustad karunya anu mah si anu teh nah bangkrut anu mah jadi kumaha motorna teu boga anu mah tinggal imahna we 2 eta nyebut imah 2 di pikarunya manehna mah imah hiji imah hiji karunya kan boga imah 2 ya jadi gagah keneh saha gagah keneh urang gagah keneh urang tinimang jelema eta nah ku sabab kitu ingetkeun yen ieu kahirupan sementara rumah tangga ge bagian tina kahirupan titipkan rumah tangga belajar rumah tangga kanu geus ti hareula da rumah tangga mah eueuh anggeusna ternyata dinamika rumah tangga mah terusan teu aneh nu geus 20 tahun rumah tangga cerai teu anehnya teu bisa geus aki-aki jeung nini-nini cerai teu bisa dikumaha da ceuk urang teh atuh hayang naon deui geus aki-aki jeung nini-nini mah teu bisa hayang ngeusan we mah geus ti ajalina mah kudu ngeusan geus teu cocok jeung si abah teh kos geus teu cinta deui ka si abah teh dah geus aki-aki nini-nini ngomongkeun keneh cinta nya keun dah kitu kahirupan mah ulah dipikir lamun urang terus cerai he ganti bisa leuwih alus leuwih geunah henteu sangkaan ieu nu dipaparinkeun ku Gusti Allah ieu nu pangsaena kadar aya kakurang heuda jelema teu aya nu sampurna sim kuring ge kurang kumaha ceuk batur mah ceuk batur ka bojo kena boga pak salaki teh ustad kiai lulusan pasantren soleh ngarti duitna loba kenah meureunnan cantang tuh pamajikan kuring nyebut kenah ngan lamun ganti sieun teu ripuh kitu engko nya tak cicing engko nyebut kenah mah pasti ripuheun pajikan teh lamun kudu ngomong mah meureun ceuk majikan dah pamajikan ustad mah euna jam 12 tah masih keneh ngomong di batur di imah mah diantep we pamajikan jeung anak panto teu meunang dikunci kudu nunungguan HP nelepon iraha wae telat ngangkat HP pan manyun kayak ngemek ripuh boga salaki ustad mah panggih jarang abring-abringan wae jeung batur pagaweana teh anak mah tara diurus pamajikan geus tara ditanya-tanya acan aprak-aprakan we jauh ripuh boga salaki ustad mah ngan teu ngomong we meureun nya teu bebeja ripuh tah ripuh tapi lamun ganti kudu kanu kumaha sieun leuwih ripuh diganti teh jadi rumah tangga teh juga kitu sim kuring sarua ge sarua wah muga pamajikan da sakieu ye kudu nama ganti juga namanya hayang nu pager ieu majikan teh wah sieun we dar teh panggih teh lin pager di kan leuwih we ngaco di ripuh pan meureun tuh jadi loba pertimbangan pikiran di ku urang heueuh nya da hirup di dunia teh moali lah urang teu ngagulung nafsu ayeuna isukan pas we paeh naon coba ayeuna teh dar migawe maksiat migawe doraka dar migawe anu migawe ieu dar mika ngewa ka batur mika geuleuh ka batur ngamusuhan batur paeh we isukan teh naon hasilna tuh nya naon hasilna urang teh nu dicaritakeun we ngabelaan agama ngabelaan agama negakeun agama tapi naon hasilna nu puguh mah rajet we ieu agama rajetna ku hawa nafsu ta ieu ku urang sadaya kedah dijaga papagahan sabab rumah tangga dinten ayeuna ternyata henteu gampang rumah tangga dinten ayeuna teu gampang aya HP segala rupa jelema nu heureuy jelema anu rek berbuat teu ecreug bisa nelepon iraha wae bisa ngaheureuyan pamajikan urang iraha wae urang ge bisa belegug jeung batur iraha wae terus jelema nu teu ecreug teh ayeuna mah loba bujeng-bujeng kanu beunghar kanu miskin ge daekeun bujeng-bujeng di kawin hiji dijadikeun ngora ge daekeun ya ayeuna teh geus teu paraduguh itu maka sing kararuat
urang rumah tangga majeng itu jeung ieu ge sarua jiga kitu ngan anu ayeuna ku Allah dipaparin geus pasti ieu pangsayana keur urang. Tong pernah mikiran mun jeung si anu mah jigana bunga. Padahal baheula teh jeung si anu we henteu. Teu aya jiga kitu. Ieu nu pangsayana keur urang mah. Sim kuring jiga kieu pangsayana. Para bapak jiga kitu pangsayana. Para bapak dibere kahirupan jiga kitu pangsayana. Para bapak gaduh sawah ukur sakotak pangsayana. Bapak mah ukur dijeun mustami pangsayana keur bapak jadi mustami. Teu kudu mikiran nu aneh-aneh. Pangsayana keur ieu jadi kiai. Manfaatkeun jadi kiai supaya bisa ka surga kalawan kakiaian. Ka surga kalawan kakiaian ulah ka neraka ngalibatan kakiaian mangnyaahkeun nya batur manu ka sawah wae jadi ka surga mah nya ka masjid jadi kana neraka nauzubillah min dzalik tah ieu nu kurang kedah dimanfaatkeun nu ngarora anu geus sarepuh anu sepuh sing bisa ngamanfaatkeun anu ngora teh punungan anu ngora teh eraan anu ngora teh belikan sing bisa kumaha cara ngurus budak ngora. Masjid geus pasti urang bakal maot. Ieu masjid teh kudu aya nu neruskeun. Sanu neruskeun budak ngora. Pan eueuh nu masantren, kumaha carana nu teu masantren bisa neruskeun. Berarti kudu dididik urang. Masantren mah jauh, kudu make modal, cokot budak ngora. Ajarkeun ku urang ngaji nu bener, ajarkeun ku urang salat nu bener, ajarkan ngimaman nu bener, bisa engke jadi imam. Aya nu balik masantren pasangkeun ku urang. Pancan bisaeun hadiah, ajarkeun hadiah. Can bener Fatihahna, benerkeun Fatihahna, tapi dibere jalan. Ulah ditutuh, lamun ditutuh urang geus ngabangkarkeun generasi. Hiji mun aya nu balik masantren, salah saeutik diketrik urang langsung. Wah, tuh balik mah teh ngaji naon ditu teh? Teu ceureuh kitu ning eueuh pangabisa. Hiji nu bakal bangkar kolotna eta hasil iti kurih kolotna ngabiayaan budakna eueuh harti naon nu kadua nu bangkar budakna peupeus hatena rajet ku peupeusna eta teu saeutik santri anu micung dikahareupeun mung ngadengekeun ge teu daek micung jadi kiai henteu jadi mustami mung seueur teh nu kitu seueur karena geus peupeus hatena keur hayang maju dihalang-halang gitulah biasa nama nya keur hayang maju dihalang-halang karena urang kedah gaduh anggapan gaduh pamikiran ieu agama teh anu sararea urang boga tanggung jawab ngamajukeun agama si anu ge boga tanggung jawab si anu boga tanggung jawab agama teh milik urang sararea lain milik imam masjid lain milik kiai lain milik wakif lain milik nadir lain milik sararea ieu Islam rek dipajukeun ku saha deui ieu Islam teh amalkeuneun sararea Islam anu geus bisa ka masjid anu geus bisa ngaji sing pikaresepeun jalma nu tara ngaji pikangewaeun anu lamun teu pikaresepeun keun biasa tapi wayahna nu getol ngaji anu getol salat nu getol ibadah mah sing pikaresepeun batur mah keun hae da eta mah pikangewaeun jelema teh tara salat keun hae da memang tara geus mah getol salat tapi pikangewaeun keneh komo mun tara salat jadi urang teh ulah banget sing pikaresepeun sadayana ieu mudah-mudahan hikmah tina ieu riungan pangaosan dina ieu wengi sing tiasa ngarobih cara mikir urang ngarobih akhlak adab kebiasaan urang sapopoe leuwih merhatikeun yen kahirupan di alam dunia ala kadar ngajalankeun kewajiban ti Gusti Allah keur ngurus ngelola ngatur ieu alam dunia urang masih keneh boga tujuan nu panjang nyaeta kahirupan akhirat sok siapkeun sasae-saena urang silih tulungan urang silih pikanyaah urang silih nasehatan anu masih keneh dina jalan cilaka urang tulungan ku sararea ajak kana bener anu geus bener sing bisa ningalikeun yen bener teh nikmat bener teh hade bener teh pikaresepeun bener teh pikabungaheun tingalikeun ka batur supaya anu teu balelener teh katarik dararatang nyampeurkeun kana bener wallahu a'lam bissawab Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana alimna allazi yanfa'una Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan makbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.